Bismillahirrahmanirrahim. Wa annan nasa sareng salaresna jalmi ay wa ukhbiruka tegasna mah ngabejakeun kaula ka anjeun, ngabejaan kaula ka anjeun, annan nasa kana sanyana jalmi fi dzalika dina itu wurudun nikmah ay fi hali wurudin nikmati tegasna dina tingkah sumpingna nikmat alaihim ka'nas ala yadi ahadin kana tangan hiji jalmi eta ala salah sati aksamin netepan kana tilu pirang-pirang bagian, netepan kana tilu pirang-pirang bagian. Gopilin tegasna jaminu poho anillahi ka Allah, munhamikin anu katungkul fi goflatihi dina pohona gofil ay mutanahin tas nama anu antek piha dina goflah qawiyat kuat naon dairatu hisihi qawiyat kuat naon dairatu hisihi putaran atau lingkaran hisina gofil yani ngamasad musannif anna malhadahu kana sanyana lirikanana gofil wa mangdoroh jeung paninggalna gofil eta al mukawwanat papat ungkul ma'al goflati serta poho anir robi ka pangeran wan tomasat sarang pupus naon hadratu kursihi hadroh kursi na Allah aya hadratu tanzihi ternama hadroh tanzih ngabersihkeun wal muradu dupinu dimaksud biha ku ieu hadratu tanzih eta basiratuhu basirah mata hatina gopil alati basirah hiya anu pi alati eta manba'u tanzihillahi ta'ala sumbernya ngabersihkeun Allah ta'ala an kulli ma tina sadaya perkara layaliku nu teu layak mabika Allah panadzara mangka ningali gopil al isana kana isan sodiron bari nu kaluar minal makhlukinati makhluk walam yashhadhu sareng teu nyaksian ieu gopil kana isan min rabbil alaminati pangeran sadaya alam atawa walam yushhidhu teu nyaksikeun gopil kana isan min rabbil alaminati pangeran sadaya alam
imma i'tiqadan naha patekadan bi ayatakidaku sapertos nekadkeun gopil anal mu'assiro kana sanya nu mere tapak wal mu'tiya jeung nu masihan huwa tresna al mu'assir eta al abdu abid haqiqatan kalawan hakikat fasyirkuhu maka ari syirikna gopil eta jaliyun jelas yurijuhu ngaluarkeun ieu syirika gopil anda iratil iman tina lingkaran iman ilada iratil kufri kana lingkaran kufur wa imma istinadan jeung atawa istinad nyarande bi ayatakidaku saperti nekadkeun gopil annal mu'tiya kana sanyana nu masihan huwa al mu'ti eta Allah Ta'ala walakin asnada tapi nyarandekeun gopil dalika kana itu ato kana pemberian ilal mahlukati ka pirang-pirang makhluk ala jihati kauniha netepan kana jihad kaayaanana malukat eta asbaban pirang-pirang sabab gueromu asiratin anu teu mere tapak walau lahum jeung lamun teu aya ari makhlukat lam yasul maka moal hasil apa al ito pemberian fa idza qila maka di mana-mana diucapkeun lahu ka gopil manil ladzi man arisaha eta alladzi perkara atoka nu mere alladzi ka anjeun masalan ieu mah pamana qala maka bakal ngucap si gopil Allahu eta Allah walakin laula fulanun tapi lamun teu aya ari fulan alladzi fulan ja anu datang ito atawa ato min kibali ti lebahan alladzi lam yasul maka mualasil po itaun ito ilaulal asbabu karna lamun teu aya ari pirang-pirang sabab makanat maka mual aya opo al musabbabat pirang-pirang nu disababkeun pasir kumaha ari sirikna gopil eta piun samar nyumpu tersembunyi li anau kana sanyana gopil eta asroka geus nyadikatkeun gopil ma Allahi serta Allah gueroka lanti Allah wa huwa goer eta al maluku maluk walam yagib jeung teu gaib anillahi ta'ala walam yagib jeung teu gaib ya saha anillahi ta'ala ti Allah ta'ala gopil anillahi ta'ala ti Allah ta'ala bahwa maka depi gopil eta mu'minun mu'min lakin yuhsya tapi dipikasieun alipikeun eta gopil naon al kufru kufur nau al waliyadu dipinjukeun pangraksa eta billahi ta'ala ka Allah ta'ala wa sahibu haqiqatin ari nu gaduh hakikat eta goib sahibu hakikat anil haqiqati maluk bisuhudil malikil haq kusababnya musyadah kamalikil haq palam ya yashur mangka teu apaleun teu boga rasa atawa sahib bihim kaholki walam ya tapit jeung teu ngalieuk sahib ilaim kaholki wapania rejeng pana ya sahib anil asbabi tina pirang-pirang sabab wa hum bi al asbab eta malukatu pirang-pirang maluk palam yaro maka teu ningali sahib lahum pikeun holki pilan kana padamelan bisuhudi musabbibil asbab
kumusyahadah kanu nyababkeun pirang-pirang sabab bahwa deui musabib eta Allah taala bahwa maka depi sahib eta abdun abid muwajahun anu dipadepkeun bil haqiqati kana hakikat hiya depi hakikat eta hadratur rabbi hadrah Allah subhanahu nu malusi rabb lisudi kana nyaksianana sahib la kana hadrah dohiron alaihi nya dohirun itu dohirun nu dohir alaika iya si sahib naon sanahu sinarna ya sanaha sinarna hakikat ae nuruha terus nur hakikat wadiauha jeung caangna hakikat salikun anu suluk deui li tariqati kana tariqah aya tariqatil qaumi tana tariqah kaum wa suluk wari sulukna sahib laha kana tariqal qaum tabi'i tibaril asli ku ngitung asal wala lamun tabi tibar asli pamuwajahatuhum makari muwajahahna sahibul hakikat bil haqiqati kalawan hakikat eta la takunu teu aya muwajahah illa ba'da sulukihi angin eta sabada saulukna sahib hakikat laha kana hakikat walida sareng karna bieu la takunu qala daum sanib wa annanas sim kuring bade ngabejaan ka anjeun nya bisi can apal atau bisi poho deui atau api-api poho nya da jama teh kitu aya nu can apa sama sakali nya aya nu poho aya nu api-api poho oh iya itu sarua bae poho atau nya inget nama inget ngan api-api poho tah gitu jalma teh tak kuring ada kabejaan ka anjeun naon ajengan eusi bejana kuring geus panasaran hayang apal annanas pidalika ala salasati aksam bahwa manusia dina tingkahnya disumpingan nikmat nganggo tangan salah seorang jalma kabagi tilu nya manusia dina tingkah disumpingan nikmat nganggo tangan salah seorang jalma kabagi tilu da nikmatnya nganggo tangan salah seorang jalma jatuh langsung lungsur ti langit teu langsung lungsur ti langit langsung we nya gitu numpuk di hanapeun sajadah aduh bisa takabur gitu banyak unggal isuk karinnya nyingkapkeun sajadah we duit mah geus balatak badeureup nya lain akhirat ieu mah dunia bisa jadi munafik ongkot teu kuat mah bisa jadi sombong gitu nya bisa jadi pangeran kawas Fir'aun kapan teu pernah ngarasa gering teu riet-riet acan si Fir'aun nah disuwu ku Allah wow dunia jabatan karuan teu pernah riet-riet acan nah dengan panyuwuk ti Gusti Allah sombong manehanana ngaku jadi pangeran
Nah jalma ge bi urang pantar urang ge bisi kitu naudzubillah disuwuh ku Allah segala kahayang. Oh mudah tinggal nyiukan duit aduh nya gering tara lah nya ngeunah keh nu kieu nu ngeunah nu kieu kieu teh kumaha urang mah capek gawenya kesang burayoan nya terus we hasil nikmat karasana lebih nikmat bersyukur ka Gusti alhamdulillah tuh kitu nya urang meningkan urang bae urang penting batur mah batu urang mah urang urang mah kitu capek teh gawe aduh dengan segala kesedihan dengan segala keluh kesah tapi hasil alhamdulillah bunga teh hate. Nanya, jadi anger make tangan salah seorang ya, mual turun di langit atau dak. Wa antum ta'lamun anna sama la tumtiru dahaban wal fiddah. Maneh ge nyaho langit teh tara ngaragragankeun naon emas jeung perak. Hatina kudu usaha make tangan salah seorang. Nah, ketika datang nikmat Gusti Allah, make tangan salah seorangnya eta teh jalma kabagi tilu hiji aya gofilin anillah poho we ka Allah ade poho we ka Allah sameunang sorangan bae sameunang sorangan we aduh geus ngagober we euy duit alah nya padahal aing ge nyaho sia teh capek tadi teh katempo naik ka ciri hina nya ari geus menang waduh ngageber we euy nya poho tah ka Gusti Allah nu masihanana aya nu kitu aya ting loba ari aya meureun caeuti ge loba sing ngageber we ngabaheuhay aduh teuing euy aing ge nyaho sia teh capek awalana mah geus sedih katempona ari geus meunang bauhay deh teuing poho ti Allah mun hamikun fi goblatihi bener eta mah nya katungkul mak ku sorangan poho nya geus mak mun hamik nya dina pohona eta mah geus poho we aduh nya aya nu kitu beh nama jalma ting lobana qawiyat dairatu hisihi wah kuatnya lingkaran hisina putaran hisina teh kuat hisi we nya maksudna tinjauanana manehanana leuwih mukawana teh wungkul mukawanat wungkul poho ka Gusti Allah poho geus poho ka Allah ai keur sedih mah balik ka Gusti Allah nya nyungkur nyuksru ka Allah Gusti teuing heueuh sia mah keur bingung kakara datang ka aing meureun ari geus meunang mah udah sia atuh meureun sareng Allah teh kitu sia ari geus meunang maka bunga sia cenanya geus pusing datang deui Allah geus moal ngadengekeun beneran kitu aing ge nyaho sia malah datang ka aing teh geus keur pusing wungkul ari geus bunga mah sia kan poho ka aing teh geus aing malah geus malah hatikeun ka maneh mun jaa meureun kitu eta teh ngan Allah mah beda jeung makhluk wan tomasat hadratu kursihi pupus orang manya sirap pupus eueuh hapus hadrah kursina eueuh nya maksudna mah mata hatina teh eueuh we pupus nya pupus eueuh nya basyo teh kapan eta sumber tanzihillah basyarah sumbernya mensucikan Allah
mata hati kearifan itu. Nya, hapus, pupus hapus, nya. Itu padahal itu sumber segala kearifan, sumbernya nyucikan Allah tina segala perkara nu teu ka Allah. Geus pupus mah naon. Nah, mangka panadzorol isan mina malukin. Manehanana nya ningali kebaikan teh biji ti makhluk bae. Aduh, sumujud ka makhluk mah ya Allah, sumujudna ka makhluk. Padahal teu sabaraha gede eusi amplopna sumujudna walah bangetna ya Allah kaleuwih ngantep-ngantep teuing. Sumujud teh mending ngantep. Hatur nuhun. Dongko lagi hampir ruku. Hampir ruku eta dongko. Pedah mere. Ujang. Tong ngantep-ngantep teuing. Bersyukur ke Allah kudu. Kajama ge emang kudu. Ulah ngantep-ngantep teuing atuh. Ka Allah mah geus poho bae. Ya Allah, sujud ka Allah mah hese. Ruku ka Allah mah hese. Tapi lamun dibere ku jalma, ya Allah bangetna nuhun geus bebeakan. Sumujud ka jalma. Ada mata hatena geus pareum. Nya, pareum teh urang mah inta masa teh pareum. Pareum mences ge leuh mences mah nya pareum. Tuh kitu. Ya Allah teuing. Da urang mah meureun kitu nya nu mere deui hayangna teh di hatur nuhunana banget deui nya. Nu mere ge hayang dihatur nuhunna teh banget. Hayang dibejakeun ka batu urang teh tas mere. Jadinya nu dibere heueuh. Nu mere ge saruan. Nya, nu sawana lamun mere urang heg nu dibere teh tenang, sia teh aing dibere, eueusan hatur nuhunna. Eueusan bedana ka urang euy. Tah. Geus hese lah, hese. Hese na. Ka Allah teh hese. Sok keur ayeuna. Euna mah urang napakuran. Lamun jalma nya nguping nu maotun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hatur uninga Bapa wangsa parantos ngantunkeun alam dunia. Wah, eta nu nguping sora, nu nguping berita di sikluk-sikluk tung turubun kabeh. Awewe bapak-bapak tung turubun. Walah, tung turubun. Ajengan manggeus we eleh bab eta mah. Tung turubun. Waduh. Nah, bagian tahlil ajengan ge eleh. Batur manggeus tarungkul we di masih mendekong. Teuing salat heula, teuing hanteu. Nu penting mah buru-buru we datang tahlilan, geus mendekong di masjid. Ngantosan ajengan sumping. Jangan apa dori datang, eleh. Nah, gitu. Ari sumping watosnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah nutung turubun, Allah nu turubun, Allah. Ngan ajangan meunang idenya. Ajangan meunang nya. Cik naon sababna? Naon sababna panangalayat mah tung turubun jalma beuleuh. Nah, sababna mah nu ditempo ku manehanana, nu dipikirkeun ku manehanana jalma lain Allah. Jalma lain Allah. Nya, kieu kajenting teh salat asar, nu penting tahlil. Jalma nu tempona. Nah, itu diberi ampun tahlil Gus alhamdulillah
padahal 5.000 perak. Jalma tak kitu. Walam yashhad min rabbil alamin. Teu boga saksi teu nyaksikeun yen eta nu mere teh pangeran Allah. Allah ngan penting orang berbuat baik ka jalmanya. Da malam yasurin nas lam yasurillah. Jalma nu tara teu marima ka jalma moal dek syukuran ka Gusti Allah. Penting syukuran ka jalma ge. Ngantong berlebih-lebihan sebatas asyukuran we ka jalma. Memeh syukuran ka jalma hate kalokeun heula Allah pangeulana baru hatur nuhun Kang tur nuhun mah geus sakitu udah babati ngantep atuh itu dongkok nama harus sujud. Nah gitu. Nah ieu mah henteu nu poho mah teu nyaksikeun yen eta nikmat ti pangeran sadaya alam. Nah teu nyaksikeun teh segi itikadna nya ku cara eta jaman nu poho nekadkeun bahwa nu mere teh jeung nu mere tapak, nu mere pengaruh nya jeung nu mere langsungna gitu. Abid be. Ya Allah teh. Ya nu barodo palaur nya barodonya. Da meureun bodo mah kitu atuh. Dunungan disebut lagi dunungan. Kadununganna bela pati tuh. Oh, dunungan unggal mere duit ka urang, sok gaji ka urang. Bela pati sarua aja. Oh, dongkon lagi salah batan. Nya, alah teuing. Sok sieun san kitu we dina hatena. Nu mere tapak deui nya mere bekas teh eta we jalma. Nah, lamun kitu kaayaanana patekadana geus kitu ya nu mere teh hakikat hamba nya atuh pasyirku jaliyun jelas musyrik naja. Jelas musyrik atuh kitu mah. Nya. Nah insyaallah mun iman moalnya, iman moal. Ngan kasienan wungkul. Naon pana musik nya bihurujihi andatul iman atau salawat lingkaran iman. Ngabujeng kana lingkaran kufur, asup paneurang kufur. Jelas mun kitu. Wah ajengan henteu kitu piraku. Wa imma istinadan atawa teu nyaksikeun yen eta nikmat ti pangeran teh nya dina istinadna wungkul, dina panyarandeana wungkul. Kumaha surona bi ayat akida anal mutiyah wallah. Si eta jama nu poho boga patekadan mah yen nu mere teh Allah. Allah nu mere teh Allah. Nya. Tapi eta pamere diisnadkeun ka makhluk. Nya. Ngaisnadkeunana nganggo cara yen eta makhluk teh merupakan sebab. Nya, sebab henteu aya mere tapak mah. Ngan laulahum lam yasul itu dalamun eueuh makhluk urang teh moal aya nu mere. Lamun dunungan urang moal menang duit, lamun eueuh dunungan urang moal menang gaji, adeuh. Mun urang teu digawe jadi PNS sarua moal menang gaji. Mun urang teu jadi anggota dewan moal menang duit, kitu we gede pisan kadinya na. Nah hatena mah da memang nu mere mah Allah. Ngan sababna gede, yo kana sabab gede, kana sababna gede teuing. Dalamun eueuh dudungan urang mah menang duit, mah menang gaji, moal. Lamun eueuh masyarakat mah nya urang meureun moal anu ngamplop-ngamplop acan. Mun eueuh santri urang meureun moal naeun. Kitu we jeung kitu. Gede teh kana sababna. Tuh kitu eta teh termasuk jama poho aja. Poho eta teh. Poho nya sarua jeung masih ingat oge atau nya api-api poho. Api-api poho dipaksakeun supaya poho eta. Nah, yang bolo kene sarua. Ngan teu aya sabtu tadi matanya patekadan. Fa idza qila lahum manil ladzi ataka lamun eta jaman nu poho nya diajak ngomong ke urang cik mang
ari nu mere ka anjeun teh nya saha, nu mere duit ka anjeun saha. Lamun diucapkeun ieu nya diajak ngomong ku urang, ditanyakeun ka manehna, cik mang ari nu mere duit unggal bulan saha. Nya contona tang tu eta jama ngajawab Allah atuh Kang. Ya, Allah. Walakin laula pulanun tapi lamun eueuh dunungan urang mah euy. Nah da moal aya nu mere tah. Hayo. Hayo eta kumaha tah? Hayo. Lamun eueuh dunungan urang mah meunang duit. Mun eueuh bawahan urang, wah urang euy moal meunang naon-naon. Nah, hayo eta kumaha? Ilaulal asbab maka natil musabab ceuk manehna. Lamun eueuh sabab moal aya nu disababan. Mun urang teu buburuh mah alah ek ti mana meunang duit atuh. Tah jang. Tah eta gede teuing tah kana sabab. Eta termasuk jama poho dina istilah di panyarandean. Kitu we nyarandena. Mana bebeakan hayang kapai ke gunungan. Lamun dipiwaram, wah eta mah sikat. Mang. Sikat, bulan, bro, langsung. Nya, aduh teuing nya. Mang. Langsung bulan. Ya. Ieu cara panggil siap. Aduh. Tentara we kan, Gos. Tentara. Itu bener binaan tentara. Ya Allah. Allah temi warang jang gara salat atuh. Kalaka hees. Hees geuning. Titah salat adan unggal masjid geus rain patarik-tarik. Hees. Atau kalaka udud we nya. Aduh, ya Allah. Tapi lamun sedulungan, jang, siap. Waduh. Tentara, waktu eta mah tentara. Nah, pasir kuhu hopiyun. Nu kieu sirik ngan hopi. Aduh, balaurnya. Tahu tak ya? Orang-orang awam sok sieun kasupan sirik hopi. Nya, naon sababna? Sabab mana? Apaan nu mere teh Allah. Nya, ngan eta gegedeuna teh ka dieu yeuh lah, gede teh ka makhluk. Gede ka dinya cek urang mah teh. Gede ka makhluk. Gede ka makhluk. Aduh, nya. Mukmin namanya. Mukmin ngan dipikasieun kupur tah. Naudzubillah. Mukmin ngan sieun teh matak jadi kupur. Ya Allah kumatingnya. Nya, kumating kira-kira ieu nya. Da kitu jelasna nama. Kitu jelasna nama jang. Ya aku yang ngabejaan we. Saur musannif ku ngabejaan we lah, teh kitu. Ku yang ngabejaan tah kitu jama teh. Kitu jama teh. Da sumuhun atuh. Nya, sumuhun coba nya ayeuna buktikeun. Fakta menyatakan lamun kuno beunghar majang nusok barang bere nu gadih manehanana tadi tiatikin siap sumping we ajengan biasa tenang ajengan tukang menta ada logenya sodako ajengan gitu orang mah teu asa ka diuntungkeun ku ajengan mah lolobana mah jama teu asa diuntungkeun ku ajengan mah nya. Tah lamun mere duit mah bodah. Teu rasa diuntungkeun ku ajengan mah. Ajengan uang menta. Bereun kudu di amplop bae. Gitu. Cek jama eta soteh.
Terus tahiji jamatnya nu poho. Dua, wasahibu haqiqatin ghoba anil halki. Nah ieu ningkat. Kadua nya kuring ngabejaan ka anjeunnya. Jalma teh nomor kaduana nama aya nu na gaduh hakikat, tukang hakikat, ahli hakikat. Anu goib ti makhluk eueuh we makhluk teu kadeuleu. Teu kadeuleu makhluk teh nya teu katingali ieu mah jam sae. Mun tadi mah teu kadeuleu Allah cuk eta jalma. Ieu mah teu katingali makhluk teu aya. Sabab bisuhudil malikil haq. Nu katingali teh Allah. Allah musyahadah ka Allahna Allah. Tuh makhluk mah mere duit makhluknya kan. Nya teu naon. Teu mah tuh kodom poyan dodong anu geus wasuju semujud ngadep-ngadep teuing. Namehna ge duit teh Gusti Allah, urang teh Gusti Allah sarua. Nya ngan sabab beda-beda. Manehna teh Gusti Allah sarua, urang teh Gusti Allah sarua. Ngan sabeda-beda. Teu banget teuing teu katempa makhluk henteu, Allah langsung bisyuhudil malikil haq. Falam yasur bihim teu boga rasa ka makhluk henteu. Teu. Aduh nya. Nanya ngan ieu ku jalma mah geus mal ku jalma mah aing mah cenah mereka dia mah. Eueusan urang tadi manten nuhun acan cenah. Tadi bere deui ku jalma. Hajeun dan mere Allah ieu. Nah, ai para wali baheula mari kitu sok sumujud kitu tara. Nah, para wali kan oge dan. Tapi wah, geus tingkat kawalian nya bab lobana mah loba. Teu pati perhatian ka jalma. Jalma lain kal kayang mere hatur nuhun teh ditarima, hatur nuhun tos ditampi. Hoyong teh masian ka eta ajengan dataran nampi. Ayeuna ditampi hatur nuhun tos ditampi tuh tibaliknya etos kitu maka Allahna hatur nuhun teh tos ditampi lain hatur nuhun pedah dibere pedah mere gitu lain hatur nuhun bunga teh hate ditarima euy duit urang taku ikiai dak biasa nama atuh tara nampi tah kitu kitu kabeh hatur nuhun alhamdulillah tos ditampi bunga rasana teh nya ditarima ku ajengan bunga teh hate kitu jang da geus kitu ka Allah na geus kitu mah pasti kitu jama teh bunga teh nya kitu wapania anil asbab sirna tina sabab eueuh teu napa sabab rusak we teu aya sabab teu aya sinar anu sirna eueuh naon sabab teh makhluk falam yarahum pilan teu ningali pagawean ka makhluk teh teu bukan namana ge lah sarua nya teu ningali makhlukna Allah begitu narima teh Allah langsung Allah bunga mana enggal ditampi bunga mari Allah ya tadi ulama gitu aya ulama lamun di pasihan amplop teh lain alah atuh sawios nyesahkeun bari ka dieu keur sing gede nyesahkeun teuing atuh kapan seueur ka parogan ibu ge lah sia mana teh hayang alasan aduh kapan sange seueur ka parogan ibu mikeun ka ngomurang kali mani ngarepotkeun teuing mani sesah tadi tampi teh ari hatena mah sia ku aing di Arab di kamari sia teh aing ayeuna datang alhamdulillah gitu ya lain jang eta mah begitu dinampi amal langsung karawak di si amplop ditaruh di karawak sia wajang dibetot nah naon sabana tuh nu masiana Allah atuh masih Allah bingah dipasianku Allah kapat walah langsung ditarima bingah ningali Allah nu masianana
Atau di pasar Gusti Allah itu yang kumaha enggal we dit rewak. Aya nu kitu ulama nu kitu aya. Nah berarti eta teh nya kaditu ningalina. Lain nu tadi teh aduh atuh sanes nganyesakeun ka seueur ka di bumi oge kamu teu murang kali. Lah geus es-esakan buru-buru. Allah tah ningalina. Nya bisuhudi musabib asbab nu katingali ku anjeunna lain ieu jama Allah musabib asbab nu masihan sababna wa huwa Allah teh tah nu kitu fahuwa abdun muwajahun bil hakikat eta teh hiji jalma nu dipadapkeun ku Allah kan hakikat nya teh hadratir rabbi sabab nyaksianana ka Allah hakikat rabbi dahirun alisyanaha wah nya bersinar nya cemerlang bersinar gitu sinarna hakikat moncorong sinarna hakikat waduh salikun li tariqah eta jama anu suluk kana tariqah kaum geus masuk tarekat ningali asal nya ceuk asal mah eta geus masuk tarekat ningali asal sabab lamun lainnya asal mah ada kudu asup mah aja kana tarekat banyak kudu puguh nya puguh naonana mursyidna gitu ngan eta jama secara asal geus masuk kana tariqah eta teh nya geus masuk tariqah eta ceuk hakikat ceuk asal gitu ngan ceuk dohir mah nya encan asup da kedah jalur tariqahna nya aya mursyid aya amal ya suluk pan gitu walidza qala wallahu alam